Urang sih sebulan kumaha meureun. Nya. Urang mikir bingung, ieu mah atuh meureun. Heuh nya kabing. Urang tadi ada kabejaan, urang mah mah tipu tapi urang teu wani. Orang kurang dibere ieu nya. Baiklah, ini sabar we. Kemarin dan gumak itu karakterna benernya haji Ayo eueuh jadi eta. Amis ge jadi henteu amis atuh mah. Payetnya. Kembali sabar we, sabar. Assalamualaikum. Salam, Pak Haji. Aduh, kenal naon dia? Damang Pak Haji. Tangan. Aduh. Tah, kitu kolot mata barang hakan. Oh, alhamdulillah. Kongres ke sahareuh barang hakan teh. Nya eta ieu teh ngadu ngeluh. Minta ilmu cenah ge hirup di jalan. Naon di dinya? Nya eta. Di jalan hese. Riweuh wae cenah ge kudu kumaha da urang ge lagi. Kumaha. Sok barang hakan heula aya nama geus karolo. Sok. Aya naon. Iya, Pak. Sok cerita. Seuseuh cenah ngala duitna di jalan teh gesekan wae. Aduh, atuh kitu mah. Kadi dieu ngomongna nu kitu mah urusan dunia, urusan harim, urusan kajagoan. Tah, Urusan harim kadinya lompatna urang oge baheula. nu kieu. Baheula di kieu tah, digeroh jadi preman. Digeroh deui jadi jelema euy cenah teuh nya. Alhamdulillahnya. Ieu naon di dinya teh kunaon cing. Gampang je, urusan nu kitu mah. Dengekeun ieu. Kang Haji. Haji Ewon teh ieu. Tah, geuning apa merenya? Oh, cek batur. Haji Ewan. Saha ieu? Kang makna Tinggal lihat kabeh oge saha atuh nya teh ieu kemana mah tuh. Kikian teh Kang Haji teh kuat beak sawah beak domba. Kang Haji boga domba 10 dijual 8. Tah, malah anu nya sahiji, anakanna 8. Berkahan nya. Berkah. Bener. Haji mah Usaha eta ngaran lain preman. Baju ieu naon awak ieu ditato. nya eta. Moal saha teu model kitu mah nya. Kudu nama. Lah ditato kieu. Tapi kumaha niatnya meureun hate. Tah, henteu masalah nama preman mah henteu sieun kudu kieu. Emang heuh. Ilmu atuh meh tuh tadi tato baheula saha nu teu sieun ka manehanana. Baheula. Baheula mah Ayo Pak Haji mah meureunan. atuh ai Pak Haji mah da geus sorangan Kudu nginjemkeun duit. Pangaput tuh. Gah. Cenah di dinya. Atuh. Nah, mun jadi preman jadilah preman anu istilah nama pinter. Kos si ieu baheula lain tato sing jaredik tapi elekannya Eueuh kieunan ieu mah tato ngajudi jeuli di anting kumis baplang ora keneh. Meuseunan eueuh. Kang Haji itu tinggal nya ganteng, nya gagah tuh kaset. Tapi di PK Serab Atuh batu ge sarabeun Kang Haji mah. Aya nu leumpang, awakna badak, janggung badak, Pak Haji keur dieu. Kuat ditajam we hareuman Pak Haji mah. Serab. Ieu Kang Haji erek mere piwejang ieu nya Kurang tadi geus dibere, bere nasehat tadi salah Kang Haji. menta ieu mah menta pendapat anu kieu menta wejangan anu kieu main ge jelema euy cereg atuh ieu nu cereg bener mah kieu ieu mah euy cereg atuh main ge bisa kitu ieu jadi jago di dieu menta menta di dieu atuh Coba ayo menta. Geuk mentana kasih ieu apa kasih ieu Ah ieu mah beres. Kang Haji nah ieu Kang Haji mah Ilmu tambahan kan. ilmu tambahan tadi Kang Haji Teu cukup hiji ilmu mah. basa di warung hiliwir si ieu mah tahan teu bener Oh, kareungeun tadi teh. kareungeun mah ngaji naon tadi teh cek jam ning nya pan cek jam teh indung di dinya urang nya udah kota amoknya ah cek Kang Haji mah kieu menjadi preman mah nya preman teh ulah sok diajar malah tapi lobakeun ibadah inti nama ibadah we niatan ibadah nya bukan majikan paling bukan anak paling tah jadi usaha teh kudu dibarengan jeung ibadah segaru pake dibarengan jeung ibadah lain salat hungkul atau ibadah mah salat mah tong dihitung-hitung eta mah kewajibannya tah sebut ibadah mah kieu ayo bawa mobil terus kan parkiran lain eta teh usaha teh parkiran apa kana naon parkiran lain oh syukur parkiran lain preman asupna eta mah jasa jadi lamun usaha dibarengan jeung ibadah lah hampura ya Kang Haji kieu nya bebas mane haji mah kieu nya hampura ye Preman bangku ka kieu teu lain ieu pan ari haji mah kudu rada gagah mun sarua jeung nu kararieu atuh nya Boga wibawa. atuh tah urang teh usaha teh dibarengan jeung ibadah niatan ibadah
markirkeun mobil niatan ibadah urang mah ulah harapkeun bere. atuh naon bedana tukang parkir jeung pegawai-pegawai di jalan sabang saning nu karitu lah nya tong diomongkeun nya da sarua atuh ibadah atuh coba lamun ngamundurkeun mobil teu make tukang parkir mundur hayo badu kana tembok maju henteu nya poho tuh nya tah jadi ku aya jasa tukang parkir jadi ibadah urang ngabantu si nu boga mobil jadi si nu boga mobil teh butuh ku urang urang mah teu butuh nu boga mobilnya bener teu nya mah rek markirkeun di mana sabadoting berarti mehna butuh ku urang mantak asup ka lapak parkir urang mehna butuh ku urang nya tah tak datang ge butuh tah cek urang kieu ya naju sok nyanet-nyanet dah Kang Haji mah atuh nya sorangan pan Lagi mah bager. urang mah inget da si ieu mah atuhnya nya sorangan bener teh usahanya leung-leung kene dinya enak-enak parkir-parkir ge balik nih kana parkir udah ngebahas parkir lah nya main geunaheun ieu tong ngebahas preman ai preman ilmu tah pan dinya mental ilmu lain ilmu kudu kuterak di kadek kuterak di kitu di kieu lain parkiran teh aya mobil asup sopan atuh tong kayak gitu atuh kiri-kiri kanan-kanan mah juga orang kota orang-orang lembur mangga kalebet kayaknya sok kaundangan masuk kaundangan tah lamun sok undangan kan sok ini mangga kalebetnya urang ge sopan atuh tunjukkeun orang Sunda teh sopan istilah nama pribadi Sunda anu istilah nama nu sopan handap asor bager nya Sunda amannya nya sorangan merenya tong Jawa mobil alus mangga kalebet cik urang teh ka tempat parkir teh nya urang mah teu ngeunaheun nya tong ka seuri kan Kang Haji mah basa seuri dinya mah ulah seuri atuh ulah seuri cicing we asup mobil mangga kalebet asup tah punten palih dieu asup ka dinya we tunda di dinya dit antepkeun mah meh mah rek sugan rek barang hakar rek kitu bae pokona urusan manehanana pas keluar urang udah ada refleks saeutik keluar we set mehna teh keluarnya cik urang teh sok mangga keluar dieu caitana geus keluar nalika manehanana rek mere duit biasa dibere duit sabaraha duit ku tukang nu baroga mobil jeung nu boga motor 2000 aduh eta 2000 mah atuh lain mere nu kitu mah goceng mau ada di pasar geus 2000 eta mah sarua jeung kieu we atuh geus tong hayang marikeun mobilnya tuh bener tuh Bener. Teh naik eta parkir di baheula di zaman sorangan 2000 mah gedung. ya 2000 duit 2000 mah diimah Kang Haji setengah karung mah Tuh, dengekeun. da Kang Haji mah lamun Kang Haji lamun Kang Haji kadaya ka kota bawa mobil sadiakeun duit teh lain 2000 Kang Haji mah 100.000 diturunna dashboard teh aya tukang parkir teh song Pak Haji ning agak-agak teuing bae mere sawane bebas Kang Haji jelema aya nya teu genah teh mulanya dikitukeun tah make teknik saeutik kan Kang Haji mah pintar sok banyak adat ke banyak Kang Haji mah pinter atuh Kang Haji dibejaan ilmuna sok sanajan Kang Haji teu markir ampun para alun Pak Haji mah teu markiran Butuh dia saeutik, teu butuh saeutik 100 henteu. Pak Haji mah teu butuhun. asup ka jero pas keluar mangga batu teh ngasongkeun 2000 Kontrakan ge sakeuling bungking. tong lo basa ieu tadi kadieun ngobrol rek lamun akang ngaliwat badan didoakeun sorangan kayak tong kane pasti Kang Haji can beres nurunkeun ilmuna ieu ya Kang pas keluar mainan ngasukeun 2000 punten tong 2000 5000 jadi abdi mah gaduh era entar buka mobil teh nya si tukang parkir wanieun ngaluarkeun duit goceng nya manehana rek bayar parkir 2000 teknik eta teh urang teh palibadahnya mah nya punten ai 2000 mah ada 5.000, tong 2.000, 5.000 ge. Abdi mah gaduh. Eraeun pandanganna. Abdi mah ka dia teh nuju usaha. Nyambut tamu ngalembengkeun mobil bapak, memenah mobil bapak. Ayeuna 2.000 mah karena naon 2.000 nya. Laku teh eraeun nya kitu. Jadi ceban. Jadi 10.000 mah tuh beas ayeuna mah nya kadahar beas di dinya. Ya, bener teh nya. Tah kitu ngarti teu kana bahasa bieu ilmu eta nya. Lain kudu kos ieu naon teh jumpa jampe teu paruguhnya. Eta ilmu Kang Haji mah atuh nya sorangan panggilan jelema pinternya sakola luhur masantren nila nya. Tah kulantaran ayeuna mah Kang Haji itu teh Bu Haji teh ngadaguan nya sadahar heula aja teh Kang Haji kadak beres salat nya. Heeh, Kang Haji teh init balik heula ieu. Tah. Tapi ngeunah teh kuali. Gimana? Syukur ngeunah mah. Kang Haji rek balik heula nya. Eta mah ku ali gawe mere. Kan kieu ieu mah kieu ai Kang Haji mah da nuju we duit mah loba di mah gitu sabarana mah lamun di dieu lamun Kang Haji teu mikiran di dinya usaha mah nya geus lah ku Kang Haji mah digaji di dinya teh
senang ngubah mobil Kang Haji. Atuh daek ke tukang haji. Pan Kang Haji mah lamun kitu carana mah sarua jeung nitah dirinya kedua gayo we nuturkeun nya. Pan kudu usaha nya. Eta mah kieu cek Kang Haji mah nya, serius Kang Haji ngobrol ya. Eta keluarin ngana? Ngeunah. Bener. Tadi dipeakeun atuh. Ya, bisa dibawa ge jeung budaknya. Hah? Yang budak dia mah ke bawah dia bawa ge. Heeh. Tah. Nuhun Kang Haji. Heula gampang-gampang nuhun we. Heula. Ieu teh we ali teh. Ibu Isah. Oh, putra. Heeh, sambut ya. Ibu Isah. Heeh. Pan Ibu Isah teh handanya. Jeung kolot anakna loba. Karunya Karunya pamere ieu atuh. Pak Haji. Pamainna teh ngasong-ngasong ku Ali Kang Haji teh. Terus bawa. Ibu Isah teh Kang Haji wios teh 30.000-an. Asuka teh mere. Ini bayar Kang Haji, bayar kan ya. Tuh, pan ka masjid banyak. Ka masjid Kang Haji kudu bawa duit emang rek naon. Rek nyumbang mah tuh kudu bawa duit Kang Haji. Terus kumaha? Tah. Bukan gitu di dinya. Gitu. Dia boga duit. Wah, sok ngawadul Kang Haji mah nya di dinya kitu ke Kang Haji nya kok komo dinya boga duit. Tidak aku teh boga duit usaha ngapoe Kang Haji kitu usaha loba duit mah. Boga duit Tadi teh. lah yang beli susu budak. Jujur bae jujur boga duit teh. Aya duit. Yang naon duitna? Susu budak Susu budak. Oh, atuh da. Sabaraha duitna eta? 100. Tah, kieu ieu kembali ku Kang Haji engke dibayarnya isukan. Ieu kue Ali kudunya bayar heula. Dibayar lah nya. Heeh, 30.000 kembali susu budak malah da susu budak mah 100.000. Eueuh teh susu indungna pan aya meureunnan. Peot-peot oge. Peot-peot ge nya. Tah, bayar heula. Kudunya bayar heula. Bayar lah. Era teh kali kabisahna. Kamu kira-kira ku Kang Haji kan bae kadikeun duitna. Bikin Enggak utang keneh. geus bikin. Geus bae kadi ku Kang Haji. Kan Kang Haji mah teu moal duit teh, mun duit Utang. sabaraha duitna. Bae mana naon. Kang Haji mah ibadah ka didinya, ibadah, Kang Haji cenah. mah atuh da sebenarnya mah da weh Ali mah. Kang Haji mah di mah loba itu. Puntennya jadi aduh. Heeh, tah. Hampura ya Kang Haji lain lagi. Kang Haji mah kan lain titah mayar ieu. Ade maaf ya, maaf. Kang Haji teh moal duit. Kali balik heula bisi deula, bisa ngadagoan. Karunya randa kolot. Randa kolot. Boga anak loba heula. Lamun anak kapal Kang Haji dikawin ya, tentu loba tinggal Haji nya. Dikawin bae. Ada anak lalaki hungkul. Alah, Bari jeung karado, kalau dikene nya mending mau ngalacai-cai aja. Dah, parabanan mah. Iya ku Kang Haji. Si Rido ieu di dinya ieu. Maaf ya hampura ya Kang Haji mah jelema aya teu butuh duit sakitu. Nu kieu mah Kang Haji di mah loba. Iya ku Kang Haji mah mobil lagi meureun. Atuh nu kieu mah Kang Haji sakit jang parkir duitnya geus 100.000 mah jang parkir Kang Haji mah. Tah, iya ku Kang Haji dibayarkeun kana Ali 30.000. Nya, ieu lain Kang Haji teu mampu ya Kang Haji loba duit mah. Kan ieu mah kulantaran Kang Haji teu mah duit loba. Nya, ade sing inget, urang bayarkeun. Pulanganna mah meureunnan kumaha di dinya euy. Lamun sakira-kira Kayak dicandak ya, dan ngaliwat bukan kes ya. tong dicanak atuh. Kumaha tuh? Punya wani dinya minta duit karana. Karena kolot mah itu. Itu pan teu keun bae ieu pokona mah urang bikeun nya kabehnya. Pedakogeun nya. Kan ini kan yang tadi kamu nggak ada yang saliwang di masjid ngomong sedekah ya. Nah, itu Bener. masalah susu budak masuk kan ke digantiannya, kan gantian teh gaya indungna kan kenyol nya. Tah, aya mah kitu. Tah eta kue aliseur bawa kudinya jang budak didinya jang pemajikan didinya nya. Didinya mah tong hayang da teu mayar atuh. Barang ka kantong lobana mengeluarkan duit teh ieu mah kedua we awak kos mah boga duit teu boga eleh ku si ieu atuh si ieu mah Kapan usaha gitu usaha. Nah, ieu mah eleh ku teu usaha pagawe teh molor we. Tong tah itunya. Mangga aja lang bikin. Kagak bisa. Sini dong nya. Tok ama Kang Haji mah loba. Nu kieu bila perlu dinya datang ka imahnya nya. Hayang nu kieu mah loba Kang Haji mah. Tah nama Kang Haji balik heula. Payahna ini tong ambek nya. Kang Haji mau bating mere pipejang nya. Ya, Kitu salaman tuh. Tah cium tangan atuh sok. Tah cari tangannya. Sing berkah tanya. Kang Haji ini teh nya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam Haji. Waalaikumsalam Kang Haji. Tah kitu Haji Ewon teh karakter teh jelemana teh ngepang ayang di pika serap, pipang bedegongna tapi eueun wanieun. Nya di dinya kumaha tah meureun? Urang sih sebudak kumaha meureun. Nya Urang mikir bingung, ieu mah atuh meureun. heuh nya teh urang tadi ada kabejaan, Urang ieu mah mah tipu tapi urang teu wani. Orang kurang dibere ieu nya. Kan bae lah, ini sabar we. Kemarin dan gumak itu karakterna benernya Haji Ewon jadi teh eta. Amis jadi ente amis atuh mah. Payetnya. Itu bae sabar we, sabar jang. Bae, da geus kitu nyata Haji Ewon teh hirup kitu. deui ieu mah ieu.